amat hirup aing ya. Gara-gara hobi main doang ya. Jadi supir tronton geus dieureunkeun aing. Jauh order meureun. Bueu ge ninggalkeun aing, mana cenah mah. Kudu kumaha nya ayeuna ya. Aya karoko jadina ya. Saya rokok hiji ge. Saya elah hiji ge puntung aing mah. Asin. Isep terus lah daripada eueuh. Kopi tadi hidup enak coklat kieu sih. Pancelangan meureun. Amang hirup kerepait jadi parait KBG. Aduh. Jadi balangsak kieu ya hirup aing nya. Ayeuna mah hayang boga duit 1000 ku hese aing. Duh, sarara deui ya. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita bermandikan air mata. Sedih lah. Pokoknya mah aing ya, mun geus keluarga geus kawin, mun boga anak ulah nalaka aing ya, hobi main. Nyen balangsak eta main orang ka aing. Aduh. Aku melarat karena judi, aku sengsara karena judi. Banyak hutangku karena judi, judi yang membawaku mati. Ulah aing boga keluarga ya, kayak boga anak hobi main lah. Duh, sedih. Sebenarnya aing nyaho ya. Bos aing ngeureunkeun lain orderan. Duit jeung uang jalan dipake ku main judi. Jeung meuli taneuh dipake ku main judi. Pan aing lenek basir eta mah. Narikna mobil taneuh pan. Toronton. Pusing ya. Buk geus ngampleh ya. Oh nu tangkara nalian. Biasanya dikuncir mah ku boy pan. Aing seneng amatnya, ada yang kabar ti boy. Ada yang ngeconot ayeuna balangsak. Ditambahnya na pepegatan ini jeung pamajikan. Aing mah asa seneng teh ya, ada yang babaturan susah. Aya teh boy, meunang bae dina eta gosip hese nya mah. Bangsana sok isuk-isuk, bangsana sok ngarupi jeung ibu-ibu teh ya. Tapi ngomong-ngomong, lamun conot nyahoan aing bangkrut, bau bisa lebih parah ngaledek lagi nya. Iya ya, gogodan supir mah. Kahiji main, kadua awewe. Kecuali si boynya mah, supir ge. Bakal goda ku awewe nya mah. Oh nafsuan. Cuman main doang ya mah nafsuna. Kangen dikuncir. Iya deh aing, boga mobil angkot tinggal hiji ge rusak. Dibawa ke bengkel mana bae ge, unu sanggup di bengkel. Apa bawa ke tukang jampe ku aing ya? Sieuna katowel tam. Sing katowel doang aing mah mobil angkot aing. Kirim aing ngeunaheun ya cicing di mama majikan ge. Duit beuteung, beuteng seubeuh, imah pageuh, pamajikan keureuneuh. Anuna baseuh. Ayeuna mah teu baseuh-baseuh ya, kemarau. Aduh, susah amat hirup aing ayeuna mah. Aing ngarokok ge sabatan ge hese sapoe. Secara baheula aing terangkot aing 50. Semenjak hobi main aing angkot aing 50 buras kabeh, tinggal sisa hiji. Ayeuna mah aing ngontrak pan ya. Mana kontrak acan kabayar geus 5 bulan. Mana gaweana ayeuna mah gawe ngeuseup, beje ngeuseup. Jacek jelema ge amun jelema ngeuseup mah maju-maju. Atuh heula aja sekali maju ge kacebur. Kacebur. Teu saha-saha emang godaan jadi supir mah. Judi jeung awewe. Bener-bener karasa ko aing ayeuna ya. Hirup susah kieu. Dengan duit ka mana aing nya? Yang bayar kontrakan. Tapi aing amun di dieu bae, ngejodok di dieu bae ya, mau menang-menang duit. Apa yang dicampurkeun budak bae ya? Sugan we aya.
Sabar ceritanya bahwa geus bisa jeung bubuy ya. Tapi mun nyana nyahun bisa diledekan bae nyana. Tengaruh. Geus bisa mah. Kumaha cek aing. Teh, nyala budak. Nah, kebenaran neng kenyan si anak. Naon teh dengan orang segala? Naon. Udah polo senat. Teh inget ya, geus 5 bulan. Sanu kereuna teh? Korono. Sia can bayar kontrakan 5 bulan. Karek orang nyokot duit teh di budak. Tenang aja cair mah dibayar kabeh ku urang. Nu bener senat. Bener lah, biar aku orang bohong ke RT. Geus lah, urang kelempangan dengan budak. Oh tuh, angin dikeliling. Nagihan kontrakan nu lain. Teh lah, kalau ditolak. Hirup manggeus balangsak mah pan. Babaturan ge ngahina jasa ka aing. Eta Harun pan kamari ngaledek jasa ka aing, jeung serikeun aing. Padahal nya ge sarua geus bangkrut, tapi ngaledek ka aing. Aduh, sedih pokona ya. Pokona mah ayeuna mah mun geus misalna beunghar, geus kudu dibawa bener ya, ulah dibawa sombong. Woi, teh, kemana teh? Woi, sial CRT. Ditanya cicing baik waing, mentang-mentang aing keur balangsak. Sial jasa, keur balangsak kieu mah nu keur jelema kita kena. Sakitu hareupeun mata. Orang susah sih bae. Teh, kemana? Kieu ya jelema balangsak mah. Nanya ge teu dijawab-jawab acan. Sakitu RT nyana. Kudu ulah palah pilih ka warga. Aduh, leumpah aing layak loyog. Beuteung aing lapar amat. Sugan be aya jelema meulem huwi di tabunan ca diangkat. Yakan bae lah. Yang penting mah beuteung aing seubeuh. Jajajan teu gablog duit aing. Sial tak RT. Ngaruh aing RT togar bae mah perkara mah. Kunaon sih si Arun? Gerawang-gerawang kitu pas belum keong. Sial ngomong sakeun bae. Teu nyoker jelema hate perkara salah siapa? Asal jasa enggak RT ditanya cicing bae. Adat teh digedekeun stroke gede lobatin adat mah daerah ka stroke. Udah terhibur bae. Boy, eta ngomong-ngomong anu masalah kamar teh kumaha? Naon masalah naon? Masalah conat aing bener-bener aing penasaran jasa eta masalah conat bener henteu? Masalah conat naon? Anu pepegatan. Oh, kepoh saja jelema teh sok hayang nyawa urusan batur, ditalikeun ku sungut sia tah gosip teh pagawean teh arah. Pansian mau berita nage, mantak nyen aing penasaran ge. Emang aing tuh tukang warung, aing mah penyambung lidah. Calo atuh. Lah. Run. Eta ngomong-ngomong, kokoh bagus milikna nya. Urang mah ieu balangsak ieu. Kokoh mah pahit boy, loba duit ge. Hutang aing teh diganti-ganti di zaman urang keur main keur ieu teh ya. Oh sinyana mah percuma beunghar ge. Henteu ngalir ka urang, pahitnya mah leuwih-leuwihan ti jadam pahitna. Kajen Run jelema kos kitu mah mun paeh ulah digotong ku urang, kena leumpang teh sorangan nyana ka ditu. Oh, mun bisa mangke urang agali kuburan ulah bebejakan nyana. Oh, kana nyiaran teh kuburanna di mana? Oh nyana kena muter be sorangan di ditu kena neangan kuburanna. Pan nyana hareudang deui tah geus nang mandian ge, kena mandi deui tah nyana sorangan. Ai, atuh amun kitu mah teu jadi boy paehna aca sia mah. Aing bingung ngomong jeung sia mah. Tadi aing teu meunang ngomongkeun batur. Ayeuna si sia keneh ngomongkeun batur, ke nyalahkeun aing keneh bae yeuh, biang gosip. Pan ieu mah lain ngomongkeun jelema Run, ieu mah ngomongkeun bangke. Kebeneran ya budak. Aing curhat ah. Ya botol kebeneran. Tendang gue ya kerjain sih. Rasa sih tah. Ieu ngomong-ngomong conat ka mana yang ngaledek jasa ge ka nyana? Paling kercoli aja nama, panya mah duda. Jadi terbiasa gitu. Naon eta Run? Sial seconat. Ai. Itu atuh asup pati korus ya. Astagfirullahaladzim. Sial jasa budak. Al kana sungut. Pas.
sial. Mabrun. Aing tuh sengaja bisa pas gitunya. Aing Dengan aing gak tau ya benernya berarti. Ya bercandana bayan bae. Atuh bari teh salah ngap bae. Kostang sama tuh sebut ya. Mirip sih mirip tong sampah emang. Siapa bisa pas amat kasungut aingnya? Kata Kan semutnya nu lapar nage. buanglah sampah pada tempatnya. Ente lain teh tendangan sia bisa pas kasungut aing ho. Bisa pas gitu. Iyalah, namanya juga komedi. Pemain bola apa aing? Wah, kebeneran aing kapanggih sararia duaan ya. Aing dek curhat ya. Lah, andekeun curhat mah lulu. Dek curhat mah mau kopi atau mau rokok. Ameh kami ngadengekeun ngeunaheun rine. Nah, masalah kopi jeung rokok mah ainan bak bola. Supaya rine aing. Bener tuh. Boy, ada curhat. Ah, paling curhat masalah tenu kamari ke tukang warteg. Senuk curhat naon sih? Serius amat engkosna. Woi. Emang bener aing ngadeng-ngadeng cek di rumah. Cenah saya diceraikan ke pamajikan sia. Ya, abe ngeunah bae sih teh ngomong. Cek sia aing nu nyareke mah nyana. Bukan aing mah salah saeutik di imah ge. Salah saeutik diajaran baik we. Aing mah galak sih nyawa mah di imah mah. Ai, sembarangan sih mun ngomong. Lain kitu Nat. Emang ngaromongna kitu cenah saya diceraikan. Nyampe tukang es nyahueun saya diceraikan. Tuh, saya tukang tahu bulat. Tanya ku saya percaya nyahueun saya diceraikan. Gosip nu kitu mah udah didarenge. Lo percaya sih kanyana mah. Tapi engkosna Nat, aing percayaan ka gosip sih daripada ka sia. Sarua ge, Boy. Rua. Heeh. Aduh, Soalnya bangun kumanya. engkosna cerita sih kumanya. Hambar teh hambar. Iya, cak teh kosong lah. Orang rame jelema ngomong. Tukang tahu bulat keur nyahueun. Nyana diceraikan. Pas sia mah tampang doang serem, jembrosan doang ka dia ya. Kawanina mah eueuh. Pindah ke jenggot di desa. Apa suku? Ai, oh jenggotan bilang ke ada palsuku Nat. Anak kieu boy ho. Nyana cenah ngomong anu nyeraikeun ho. Sedangkan nyana posisina ayeuna keur teu usaha gawena ngeuseup doang. Kumaha percaya urang ho. Pokoknya mal mungkin, namun misalnya nyana nu nyaraikeun awewena mah, soalnya pan nyana numpang ya we. Atuh teh mah balaksak maneh begitu. Aya nyaraikeun mah mata kitu ge nyana diceraikeun. Aduh, salah cerita ke urang ho. Ulah gede hadapan kami mah. Kami mah hese percaya. Bener ya. Ya ada sia nyoba baturan balaksak teh kurang sempon.